Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng carios nyambung judulna nyaeta Dedemit Gunung Warangas. Mangga urang lajengkeun deui hanca nu katuna. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun netang-netang hiburan pangbeberahmana. Tetabiheun kana sae atuh para wargi da mung sakieu cenah dongeng teh nu aya kaayaanana. Mung ieu dongeng teh sakadar fantasi para wargi sawangan wungkul lah. Dongeng geuningan sapertos dina carios-carios nawina ge hiburan tu para mitra fantasi malulu wilujeng ngadangu. Dina kaayaan kitu para mitra sadaya, di luar kadenge nu laleumpang bangun rusuh. Malah teu lila oge kadenge nu mukakeun panto blus aya nu arasup menilobaan. Tetela rombongan Mang Ronyok malah barang jol oge Mang Ronyok ngalugas bedogna. Celeng luncak kolepat congo bedog kana ti korobah lemud. Lemud, jawab nu bener sia. Dikamanakeun pamajikan aing ha? Ulah loba ekol sia. Sabab aing ngarti kana maksud sia nu sabenerna. Sia teh ngan seukur nipu ka aing. Paingan sia teu lebar nanonkeun sawah 1000 bata. Sabab geus hasil ngarebut nyawa pamajikan aing. Dikamanakeun aing ha? Mun teu ngajawab beheung sia bakal sapat deuleu ku bedog. Cek Mang Ronyok bari molotot amak luar biasa. Puguh bah lemud ge muncelik bakat kurewa sungut calangap. Sakujur awak ngadeg-deg bakat kusieun boro-boro bisa ngajawab kalah kang ngagibrig siga nu lilinieun. Sedengkeun nu araya di dinya teu bisa nyegah kana tindakan Mang Ronyok, malah tua kampungan ukur colohok bengong sigana kasima tunyana Mang Ronyok rek nekat kitu. Lemud, nah sia kalah kabolotot ha? Hayang dibocoskeun deui sia matan hiji deui. Jawab nu bener sia. Kamanakeun pamajikan aing nu sabenerna ha? Mang Ronyok nanya deui bari kakerot nahan amarah siga nu geus teu sabar. Naon ieu teh nyok? Aya naon atuh ulah rusuh deui nyok ulah kieu asa gaya-gaya ge. Kudu landep aduh. Aya naon atuh ieu teh? Bah lemud bari ngadeg-deg. Hayang aing sarupa bejakeun pamajikan aing nu sabenerna. Kamanakeun ayeuna? Dikumahakeun ku sia. Hayo jawab sia. Oge ulah rusuh apaan bi hati teh aya di saung sawah. Nah can teh ngajawa kumaha. Da jadi naon ku abah oge malah mah dikeleutan ceulina ge. Teu teulah ceuli bi hati liat tiga wajah. Eueuh, cek Mang Ronyok bari bolotot. Jebah lemud jempe bakat kurewas ngadenge jawaban Mang Ronyok itu nu netelakeun yen bi hati teh eueuh. Panon bah lemud ngan kari hiji ngareret ka aki icin. Jeung tua kampung paroman bangun bingung. Malah mah pias siga taya getihan. Pok bah lemud nanya leuleuna keur sora rada ngageter. Kumaha atuh ieu teh aki? Nah laras biru hati teh teu aya. Bener abah, biru hati teh teu aya di sawah, malah mah teu aya tapak-tapakna acan. Atuh teh saksina ge tua kampung jeung 4 jalma urang di dieu. Memang laras biru hati teh teu aya. Cek aki icin dari apisan. Leng sirah bah lemud karasa lieur tapi muat-muat maneh. Pok nanya katua kampung kawas nu hayang yakin pisan. Nah laras kitu eta teh patua? Bener bah. Bihati teu aya di saung sawah. Bisi kuring ngabohong saksina bumi jeung langit. Bae kwerek disebakeun ka siluman oge. Tapi kitu ge lamun kuring bohong, da ieu mah bener-bener teu aya bihati teh. Mangawe nyangakeun ka abah ayeuna mah. Tua kampung ngajelaskeun kaayaan di sawah, puguh bah lemud beuki bingung. Asap teu percaya kana caritaan ak icin jeung tua kampung. Leng sirahna harita teh para mitra sadaya. Mubeng karasa lieur berat jeung asarek bejad. Bingung mikiran eta kajadian lantaran asa teu kaharti ku akal. Sedeng Mang Ronyok molotot bari neken congo bedog kana ti korobah lemud. Lemud, kunaon sia bolotot ha? Rek pura-pura deui ka aing, rek nipu, rek ekol. Ayo segera jawab dikamanakeun pamajikan aing. Mun teu bisa ngabuktikeun modar ayeuna keneh sia deuleu. Cek Mang Ronyok bari kekerot sigana mah geus teu sabar hayang geura ngadenge jawaban ti bah lemud. Nah ka mana nu jadi pamajikanana. Tapi bah lemud kalah ka ngadeg-deg. Beungeut pias bakat ku bingung sabab teu rumasa ari boga niat leuwih ti kitu mah. Sarta teu rumasa ngabinasa ka bihati. Nempok kitu tua kampung watireun ka bah lemud pok ngomong. Punten Mang Ronyok mugi sing sabar heula ieu.
Ulah waka ngagunakeun cara nu kasar, mangga calik cing raos-raos, urang badan teu tenang. Sabab ku jalan kitu, moal rengse ieu persoalan, malah mah bakal nambahan riweuh ka sararea. Da kulantaran kitu, kuring salaku tua kampung di lemur luhur, menta kalayan hormat ka Mang Ronyok supados tersabadanten ke jalan tenang sang salse. Mangga linggih heula supados naon teh? Rengse gitulah. Sok linggih ulah kitu. Mang Ronyok ngahulang pipikiran muter ngolah caritaan tua kampung. Barang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun tetela aya benerna. Moal guna kikituan sabab bener bah lemud ge teu bisa ngajawab kalah ka ngadeg-deg da soal. Nah, gitu ge tapi kuring hayang meunang kapastian ieu teh. Nah, ka mana pamajikan kuring nu sabenerna jeung dikumahakeun da ku si Abah teh atuh. Cek Mang Ronyok diuk ngan bedog tetep dicekel siga nu hayang ngadeg bae. Mun Mang Ronyok, mun. Sok-sok mangga cali keula sing tenang. Kuring rek nanya ka Bah Lemud. Sangkan ieu perkara tereh rengse kalayan hade. Bah, kumaha ieu teh nu sabenerna? Abah geus 2 kali ngabohong ka kuring. Padahal Abah teh ku kuring dipercaya pisan. Naon tujuan Abah nu sabenerna? Jeung deui ka mana ai bihati atuh? Nah hirup keneh atawa geus maot. King geura terangkeun nu jujur sangkan salamet sararea. Sabab ari ngabohong bae kitu mah karasa ku Abah sorangan suku kacapit centeng. Atuh soca aya nu nojos, eta hiji akibat tina padamelan Abah keneh. Lainna mah geura terangkeun nu sajujur-jujurna. Lamun ayeuna Abah teu bisa mereskeun ieu persoalan, kuring moal tanggung jawab. Hartina moal ngilu ikut campur, moal ngilu ilu biung, moal milu nguruskeun, rek kitu rek ieu kumaha Abah. Da akibatna ge Abah keneh nu ngalamanana. Sabab geus nista maja utama. Tadi 2 kali bohong wae, ta ayeuna mah anu katiluna kuring mah menta sangkan Abah sing bener-bener nyaritana ulah ngabohong pokona mah. Ceuk tua kampung siga nu keheul. Tapi tetep tenang sarta bijaksana, henteu rusuh atawa gagabah. Sakur anu aya di dinya jarempe ngabandungan eta kajadian. Malah Mang Ronyok ge cicing heula ngadagoan jawaban Bah Lemud. Batua, Abah teh ngarti pisan kana cariosan batua teh. Nu kahiji memang rumah sa Abah teh bohong, ari sabab Abah teh hayang nyiksa si Ruhati. Tapi nu kaduana Abah teh teu rumah sa ngabohong. Ari sabab Abah teh ngaku eleh teh teu wani ngalawan ka Mang Ronyok. Atuh teu ngabohong Abah mah. Jabi hati teh bener-bener dituna di saung sawah tak kitu batua. Omat sing ngarti yo Abah teh geus ngaku eleh moal kumaha wani ngabohong. Atuh apan Abah teh geus sieun ngabohong teh kitu meureun disiksa ku Mang Ronyok teh. Nu madak nu kadua kalian mah Abah teh teu ngabohong. Nah ka mana atuh bihatina? 2 kampung nanya deui. Ya duka teuing da awa mah teu rumah sang ngabinasa. Teu rumah sang nyebakeun ka siluman, pokona Abah mah ngarasa yakin. Bihati teh hirup keneh. Sabab ceulina ge teu aku bedog liat siga wajah. Ayeuna mah mae nyangakeun ka batua. Lamun teh mah bihati bener-bener teu aya di saung, kobe sawah baya ku Mang Ronyok. Eta sawah lain saeutik, 2 bau. Bisi hayang kabawa jeung balangkona mah teu naon atuh kope bawa da kainya. Ku barek dipasrahkeun ayeuna. Ngan urusan bihati teu nyaho teuing ka mana da awa ge teu rumah sa atuh maehan atawa nyebakeun mah. Ceuk Bah Lemud bari papeta. Panon tatu merebei ku getih katempona mata kuatir nu hiji deui murubut si Panon ngomong dumareuda sigarek ceurik. Sarerea ge ngahuleng tua kampung unggut-unggutan teu nempas deui. Aki icin ukur menghap kawas nu capek malah urang cilangkap kabeh jempe. Gaya nu milu nyarita sedengkeun Mang Ronyok uteukna muter. Mikiran caritaan Bah Lemud bari nitenan rengkak paripolahna. Negaskeun paroman jeung kaayaanana nu mata kuatir. Lila-lila pikiran Mang Ronyok lilir deui amarah ngurangan. Nafsu turun getih teu ngagolak teuing, pok nyarita kalayan tenang malah bedogna ge diasukeun kana sarangkana. Oh, patua kitu deh Bah Lemudnya. Ayeuna mah kieu atunya lah. Supaya aya kaberesan juga teng-teman ye, ayeuna kuring minta surat-surat sawah we. Timimiti danget ieu kuring minta disaksian ku sararea. Yen sawah Bah Lemud anu 2 bau, ayeuna milik kuring.
Bisi aya nu ngagugat isuk jaganing pageto, nu aya di dieu kudu sanggup jadi saksi. Perkara pamajikan kuring can kanyahoan nasibna rek diteangan ku kuring sorangan. Tapi kade ulah salah arti, kuring mah teu rumah sanga jabal sawah. Tapi ieu mah minangka tumpangan tina kajadian tadi. Nu niat mah serahkeun bah lemud sorangan. Da kuring mah teu menta, sakitu bener tawah henteu. Bener nyok jeung mah tu bawa sawah ka ditu ah. Abah mah moal ngaboga-boga, tapi abah aya pamenta. Urusan biru hati ulah mamawa deui ka abah, duel pun nepi ka dieu nya. Cek bah lemud bari ngalengis lantaran ngarasa awakna nyareri. Hanon robah para mitra rocok. Nyanyautan suku perih komo hate mah asa doang. Sarerea jadi saksi henteu aya nu mungkir da memang nyaksian. Mangkaning lobaan jeung ti dua pihakanana kumplit. Ti dua lembur-lembur luhur para mitra sadaya jeung ti lembur Mang Ronyok. Ti lembur luhur loba deui meningalingkung ari ti lembur Cilangkap aya 7-8. 7-8 jeung Mang Ronyok. Geus kitu pok deui bah lemud nyarita ka tua kampung. Patua, ayo anjeun atuh ka kamar urang nyokot surat-surat sawah. Sabab banon abah mah kurang awas ieu teh jeung suku meuni nyareri ieu teh. Mang Abah sayu hayok atuh sok kurang bereskeun. Jeung duanana narangtung. Belus ka kamar ari Mang Ronyok jeung baladna pating rarenghap. Sarerea kawas nu kurang sugema najan rek narima sawah 1000 bata atanepi 2 bau. Hate Mang Ronyok jeung baturna tetep can pancen. Lantaran nasib biru hati can kanyahoan. Sarerea teh aya nu nyarita ngariung bae di tengah imah ngadagoan anu keur neangan surat-surat sawah. Di pipir imah kadenge sora jangkrik anu reang di sarada. Hayang jago nu kongkorongok beuki mineng. Hawa beuki tiis. Sabab peuting teh geus ngagayuh ka subuh. Tapi sarerea can aya nu ngarasa tuluh lantaran loba kapanasaran. Teu kungsirina torojo tua kampung jeung bah lemud bijil ti kamar. Ges Daryu. Ora tua kampung bikin kertas salamar ka Mang Ronyok nu tetela balangko sawah. Da ampli hanyok kayaknya. Ayunya mah geus jadi milik Mang Ronyok, isuk ajawa pageto bisa diuruskeun ka desa. Kuring sanggup keur ngurus-ngurus ka desa mah. Pe kadinya bereskeun nya tua kampung kitu deui nya. Nya sok atulah. Sok Mang Ronyok lah kuring sanggup lah nu mereskeun mah beres lah. Jadi lamun ke bah lemud dianjeur ku kuring atau saya kasanggupan ti bah lemud. Tadi anjeur ku kuring dibereskeun. Pokona mah janji beres Mang Ronyok. Sanes kitu bah, tua kampung ngareret ka bah lemud bener kitu bae kampihan ka inya nyok. Nya nuhun atuh katambi mah ye nya. Mun kieu mah ye. Hinggai meureun cek Mang Ronyok bari narima surat sawah terus ditilepkeun kalayan tenang sarta disakuan. Ayeuna kieu ye. Kulantaran sagala rupana geus beres, kuring sapara kanca sejamitan. Kajadian tadi anggap teu aya we sarta kuring sapara naon teh menta sakali deui ka Abah. Omat ulah rek nyeun gara-gara ka kuring je. Sabab engke moal aya hampura, kang tu kuring rek ngamuk. Kajian teh ajur tutumpuran ge moal mundur. Sakitu amanat kuringnya. Sakitu we, Mang Ronyok siga nu ngancam ka bah lemud. Lantaran aja narima sawah 2 bau oge hatena mah tetep can bisa tenang. Bah lemud jewas ngajawab. Wajing percaya nyok lah. Abah mau anyun gara-gara ayeuna mah. Pokoknya mah urang hari-hari hidup we. Sabab misa nyawa misa raga. Misa lembur jeung beda kahayang berake geura pola sawade sing hasil. Nuhun bah permio satu kasadayana. Jeung Mang Ronyok nangtung. Malah Pak RT jeung baladna ge narangtung tuluy amitan ka tua kampung. Kitu deui ka bah lemud jeung sakabeh urang dinya sanggeus tarapi bramiang naringalkeun lemur luhur. Mang Ronyok jeung baladna ngarasa tenang meusan. Ngan pikiran masih keneh muter neangan jalan pikeun maluruh di hati sabab teu aya laratanan. Kaayaan beuki tiris wae para mitra malah diwetan geus sibar ku fajar. Cai ibun geus turun atuh harita teh geus teu poek teuing. Malah mah beuki lila beuki caang ngababarikeun. Kanulu mampah sanggeus jauh ninggalkeun lemur luhur Mang Ronyok nu leumpang ti heula nanya ka Pak RT. Pak RT kumaha lamun geus dieu ye ari sawah? Meunang tapi pamajikan lapor di talaya laratanana nya. Kudu ka mana neanganana atuh nya.
Jika coy, na tidak bingung ko memang cinta oskeun atuh pamang lebih atau kakipilan. Na kumaha atuh dilampaheun urang teh teh. Sabab tujuan pokona mah geus hasil ya. Nya pokona mah nanti teu hasil lain geus hasil maksud teh. Cik Pak RT nepakeun pertanyaan kanuduaan deui. Oh, ayeuna mah urang baik we ya. Lantaran geus dape teuing di lemur urang dami. Leuwih asap ngarasa jeung tenang. Nganari jeung pamikir abdi mah. Ikeun nyangani hati teh butuh pamikiran ye. Anu leuwih apik sarta butuh bantuan di hiji kolot nu ngarti kana perkara goib. Bising biru hati dibawa ku siluman da gitu. Kemal harita teh para mitra sadaya akipilan nyarita. Anak kita sepuh sarta sok rajin ngadukun geuning natuna teu tiasa upami maluhu bihati ka nagara siluman. Mang lebe nyarita bari leumpang nu sejen mah jarempewe siga nu mung nyarita. Ih, ari kana ngadukun mah osok aki teh. Tapi lamun kudu maluruh ka nagara siluman mah can deung. Sabab sanyaho kana jalan-jalanna bising teu bisa balik deui gitu. Banyak apur mun nyasap teh leuheung basa mun aya nu ngajajabkeun balik kumaha lamun henteu sakitu nu madak teh jadi urusan eta mah lah keke lamun aki teu bisa balik teh sini ni moal aya baturna kitu tadi imah aki makeun lah teh kudu los-los ka nagara siluman ki sabab lain hiji nagara siluman ieu mah ye kumaha we salah asup segala mun salah asup pan lapur meureun ye. Ayeuna mah kieu lah urang tarekahan ku jalan sejen we sesuganan aya laratan anu yakin pira ku teu beunang deui. Pak RT siga nu gede harapan. Nya bener lah urang badami we di ditu geus sesuganan aya tapakna nu bener. Na ka mana leos na pamajikan kuring jatunya. Kan kuring mah heran ku kalakuan Bah Lemut bertigan sieun ting. Babari pisan masrahkeun sawah mangkaning lain saeutik-saeutik. Buah-buah pangoroan tatenya. Cek mang ronyok jiga ragu-ragu keneh lantaran aja narima sawah lega oge. Kudu ngorbankeun pamajikanana. Pok Pak RT ngajawab. Nah, ulah mikiran nu kitu. Tarimakeun heula we rejeki eta mah da lain rejeki leutik. Tapi rejeki ti langit teh meuni ngageblug gede pisan. Batur mah pada hayang. Wah, aya nu meunang sawah sakitu legana ari modangan ukur ku carita. Sarua we teh meuli sawah dibayar ku dongeng. Nya ngan ukur carita, henteu Pak RT. Dengan ukur carita tapi make modal tenaga jeung pikiran katut kasalamatan jiwa. Lamun kurang-kurang milik mah nyawa kuring teh bisa leungit. Pan tadi gelut jeung siluman orang. Ih, meuni garila teuing. Tuas kareureunnakeun kuring mapugu ge. Emal mang ronyok bari ngabiri gidi. Nu sejen ge asa diingetan. Dumadakan pating puriding bulu punuk asa sieun jeung kareueung deui. Atuh teu aya nu nyarita sarerea jempe bae bari tetep leumpang. Beuki lila para mitra beuki jauh. Ka Cilemur luhur teh. Malah beuki deukeut ka lemur Cilangkap sedang di wetan geus ngibar fajar. Nu akhirna berai beurang manuk-manuk recet disarada ngabagiakeun datangna beurang. Jang-jang peuting geus ngalingkup sedengkeun Mang Ronyok jeung baladna masih keneh aya di perjalanan. Ngan harita teh memang geus dikit ka lembur. Samemeh panon poe biji Mang Ronyok jeung baladna geus tepi ka imah bihati ka sampak panto imah geus molongo. Di pipir imah aya anu sasapu jiga nu salsenaker. Sarerea colohok bengong sabab yakin anu keur sasapu teh bihati. Para mitra sadaya harita teh Mang Ronyok geus teu sabar gero ngagorowok ka pamajikanana. Hati, keur naon teh? Itu kene geus sasapu lain leungit maneh teh. Waduh, kami mah sabeuting neangan kanu jauh neangan ka sawah. Keke, ieu teh bener ruhati teh. Mang Ronyok jiga nu kurang percaya. Nu sejen colohok bari nangtung di buruan. Sedang bihati ngajenghok geua cengkat sarta ngareret dan ngagero. Mang Ronyok dirilik biru hati lumpat mapagkeun kanu kakara datang. Balewar sapu dibalangkeun bari lumpat bakat ku bunga.
Nempok salakina datang bari salamet. Kalawan teu inget di kaera gabrug ngarontoh ku Mang Ronyok dianggap disanggap da bisi labu. Mang Ronyok harita nyarita. Hati, mana teh teu kuna naon? Nah, geuning geus aya di imah deui, terus di mana tuh tadi teh? Mang Ronyok nanya, tapi para mitra di Bihati can waka ngajawab kalah terus melong ka salakina. Siga nu hayang sidik bisi nyalahan meureun pok akipilan milu ngomong. Teu salah. Eta teh bener salaki Nyai. Nuhun atuh Kang Ronyok, geuning teu burung datangnya. Ugu kuring teh ampir cilaka ieu. Tapi aya keneh nu nulungan, lalakonna teh panjang pisan. Lu atuh kajarero malah sadayana we kalebet da cai mah geus panas. Nya bener, syukur atuh ari salamet mah hayu atuh Pak RT. Kalau bae oge aki sareng sadayana cara likeula urang ngadongeng geura di imah bari nginum. Tenang geus kieu mah moal bingung teuing hulu teh. Mang Ronyok ngareret kanu tujuhan. Geus kitu mah blus sarerea asup guk gek Daryu dina palupuh. Teu kaburu ngampar sama. Ari biru hati can waka ngajak ngomong. Terus nyokot cai sateko kabeneran geus panas. Malah aya pais ipung hanit keneh sigana mah sarenangan sakeudeung. Subuh keneh geus udang deui sanggeus tarapi nyuguhan nu kakara datang. Gek di hati dieu pok nanya ka Pak RT. Kumaha ieu teh mimitina Pak RT? Geuning meuni bisa babarengan sareng Kang Ronyok. Nyar-nyar pikabungaheun lah. Puguh ge kitu tah. Keur kuring mah kumaha bae atuh kajadian kamari teh, kuring mah reuwas kareureuhnakeun. Geus kitu we meureun kuduna. Kuring teh teu hasil maluruh bibi lantaran si lebut teu ngaku. Tapi barang rek balik di jalan patepung jeung Mang Ronyok terus init kabah lemut. Nu hasilna uluh matak bunga, tapi matak sedih, lalakonna mah panjang deui. Cek Pak RT bari pepeta can waka ngajawab. Can waceu kan nyaritakeun lalakon anu salengkepna. Jadi kitu nah kumaha tuh lalakon nu sabenerna teh? Ieu lalakon nu salengkepna mah bibi. Derak-derak Pak RT nyaritakeun nu tadi kajadian. Ditetek di mimiti ini tug nepi kadanget harita. Puguh biru hati meninga jenghok lantaran ngadenge salakina nu meunang sawah dua bau. Tapi oge ngarasa reuwas sabab bisi aya buntutna. Maklum atuh nu merena ge bah lembut hiji jalma nu muhit kasiluman bari jahat. Tapi da geus kitu kanyataanana nya tenang we hate biru hati teh. Tak kitu lalakonna teh bibi ngan ari lalakon Mang Ronyok mah. Geus maneh tepung jeung kuring teh kumaha da can kunci disadar kawan tu can aya waktu. Tapi aya masina carita karinya bari minum. Pak RT nitipkeun carita pop kana gelas tergolok minum. Nepi ka kitu lalampahan teh nya. Geuning teu jaga-jaga teuing wawalos kanu telenges mah. Kucing ieu keneh karasaeun ku bah lemut. Nuhun atuh Pak RT, Mang Lebay oge aki. Kitu deui kasadayana geuning kuring teh ngarisikeun we ka sarerea. Tepi ka sapeting jeput ngabelaan ka kuring. Nuhun Pak RT, nuhun. Biru hati sababaraha kali ngucapkeun nuhun jeung kitu. Sarerea ngajawab sawangsuna cenah ari Mang Ronyok buru-buru nempas hayang ngebrehkeun kabungahna. Tak kitu ruhati akang teh tadi teh geus ponok harepan akang teh. Eta bisi maneh dihakan ku siluman babakuna mah sabab kabejakeun aya di sawah. Ieu barang dieu teh anggut eueuh. Ieu teh tadina mah matak nyentuh kana hate teh sarta ampir-ampiran akang maehan bah lemut atuh. Bakat ku amak jeung geuheuh. Tapi ayeuna mah bunga akang teh sabab bane geus aya di imah kalayan salamet. Nah kumaha atuh pangalaman maneh nu sabenerna teh hati? Nah nyaan kungsi dibawa ku bah lemud jeung dikumahakeun ku manehna teh bobo dipahala atawa dipaksa ku si manehna nya cing terangkeun lalakon ku ka akang jeung ka sarerea. Ieu Kang Ronyok da dongengna teh nya. Derak-derak di hati nyaritakeun lalakonna. Sakur nu kaalaman, sakur anu katingali, sakur anu kadenge diterangkeun kabeh. Teu aya nu dirusiahkeun. Cek paribasana bruk-brak. Puguh sarerea carolokok lantaran ngadenge lalakon beulit gede nu nulungan ka Bihati.
Sanggeus kabeh diterangkeun lalakonna akhirna mah kaharti ku sararea. Mang Ronyok meuni ungut-ungutan bariseun. Syukur atuh ari kitu mah. Keun bae lah. Disiksa saeutik mah iraha deui atuh nya disiksa teh ari lain ayeuna mah. Mumpung hirup keneh lah ngalah biasa, hitung-hitung latihan we atuh hati. Jeung deui henteu rugi atuh sabab sawabah lemud nu di ditu tuh jadi milik urang ayeuna teh. Malah mapoe ieu keneh akang rek syukuran, rek hajat ngonang jalma salembur lah. Tina dalahar di dieu babarengan, keun bae beakeun parema da aya keneh di. Aya di imah teh lah. Pokona mah nu di imah urang-urang keluarkeun, ceuk Mang Ronyok bari marah mah. Lat poho kana kajadian peuting mah. Oh, bener ujang. Bener pisan. Keun bae kajadian sakitu mah anggap ujian we bikeun ukur pamajegan. Ari kaharepna sing bisa ngajaga awak, sing bisa ngatur nafsu, sing bisa ngadali diri kajadian anu tadi nu macak luas, nyaeta teh yang lantaran loba teh ngagunakeun bedog eta teh. Aki mau meni asa soak sieun aya nu bae babakuna mah. Tapi untung di kajadian ngan ukur arek bungkul, teh deui mah ulah awak kaboga karep ngabinasa ujang. Sabab eta teh goreng kabina-bina. Aki ge kasasar pikir tadi teh. Tayuna aki hayang nyaho kana lalakon Jang Ronyok na tas di mana tuh sabenerna? Tas nyar naon pangambleng-amblengan kanu jauh teh? Jing aki hayang nyaho si suganan aya mangfaatna keur salerea. Aki pilan para mitra sadaya bari ngareret ka Mang Ronyok malah Mang Lebe ge milu ngomong. Nya bener Jang ah. Sok aduna tas di mana tuh meuni kamalinaan teuing? Mang masuk bingung ari Mang Ronyok eueuh teh da geuning ieu matak salembang ka sarelea. Untung we kaburu datang, lamun henteu kumaha atuh? Sigana teh lapur we mulai hasilna. Ieu aki oge Pak RT Mang Lebe sareng sadayana. Kuring teh meunang ilham cenah mah kudu minta bantuan atawa kudu minta parabot pikeun ngajaga diri. Sabab kana awak bakal lain ngabinasa. Ari eta ilham teh nerangkeun nu bakal ngabinasa taya deui tiba-tiba lemud. Tah. Lamun hayang kuat jeung salamet kudu minta bantuan ka Sang Hyang Banyurata nu aya di nagara Guharawa. Da kulantaran kieu terus kuring teh ngidar neangan eta raja. Nya teu buru ngasil gini. Kuring geus bisa tepung jeung eta raja sarta hasil nu dimaksud. Ari mangfaatna geus karasa tadi oge kuring teh bisa ngaladenan pangawas abah lemud. Tak kitu maksudna mah. Kumaha eta lalakonna Kang Ronyok? Di hati nanya deui siga nu hayang jelas. Hayang nyaho kana lalakon nu sabenerna kitu deui Pak RT. Harita ge can ngarti pok nanya deui. Ke Mang. Ke nya yeuh. Asa kurang jelas kuring mah. Ulah kapalang atuh caritakeun kabeh. Nah saha Raja Banyurata teh jeung di mana aya nagara Guharawa teh? Jeung naon parabot nu geus kacekel ku Mamang teh asa penasaran kuring mah. Iya Pak RT nya. Lalakon kuring teu rada panjang pokona mah ku kuring rek dicaritakeun. Dadak Mang Ronyok nyaritakeun pangalamanana. Harita mah teu aya nu disumput salindung bruk berak lantaran teu aya guna teu aya mangfaatna disimbutan oge. Bisi disaran kamunjung ka batur. Sedengkeun Mang Ronyok mah teu rumah samunjung da ka Raja Seroge kasebutna. Sosobatan. Teu boga kawajiban pikeun seba atawa mayar upeti. Sakabeh pangalaman nu geus karanapan dibejakeun ka sararea. Tinimiti-init nepi kadanget harita ditetek henteu aya nu kaliwat. Harita para mitra sadaya Mang Ronyok ngeukeun caritaana. Sakitu lalakon kuring teh. Nu matak ulah kaget lamun kuring buat leos teh sabab ikhtiar neangan akal tarekah pikeun adah kalakuan bah lemud nu jahat jeung telengas. Malah ayeuna ge kuring teh can percaya pisan ka bah lemud teh. Ayeuna we maneh teh jadi nya eling. Tiga nu nya lah kitu tah. Ge jaga mamun geus waras deui moal buru ngaributkeun deui ka manehna teh. Da kitu sifat si eta mah bisa sandiwara, bisa pura-pura jeung api-api. Tapi da kuring moal sieun rek dilawan we najan kumaha bae oge. Sabab bedegong kanu bedegong mah asana teh moal rugi kitu tah. Sabab nu disebut sabar teh lain dicabok pipi kencang ngasorkeun pipi katuhu lain kitu.
Tapi kudu wawu kana harga diri, kudu nyaho kana hak jeung kewajiban. Kitu cek pamadegan kuring mah. Tapi teuing ari cek batur mah. Cek mangronyok bari kopi kana gelas. Regot minum nu ngariung ungut-ungutan. Nya palingan atunya. Nuhun atuh ari mangronyok geus aya kemajuan mah. Meureun moal melang teuing mun aya naon-naon teh, moal salempang jeung sieun. Sabab aya andelkeun ayeuna mah. Lain rek kumaha tuh lamun geus kieu jemang ya. Cek Pak RT bangun reubat. Nu sejen marelong siga nu panasaran. Nya ayeuna mah kieu we atuh Pak RT, malih mah kasadayana we. Ulah waka maruli sarta ulah waka nyaraba kanu tebih. Sabab kuring teh ayeuna boga niat rek syukuran. Kahiji syukuran rehna kuring sakula warga salamet. Atuh kaduana pedah sagala pamaksudan hasil. Katiluna teu disangka-sangka kuring teh meunang rejeki gede, nyatana boga sawah dua bau. Da ieu kabungah teh hayang karasa ku sararea, nu matak poe ieu keneh rek ngayakeun curak-curak. Lain hajat ieu mah tapi syukuran we bari balake cerak randalahar. Sararea sok kudu bungah kitu tah Pak RT. Aya hiji deui, cek biru hati bari ngacung. Sararea meuni curing hak ampir-ampir ngareret kabi hati. Naon nu kurang di hati, naboga naon aku kudu disyukuran teh atuh. Sok atuh geura bejakeun ngeurah kadaftarkeun di tinggaleuan. Eta Kang Ronyok kuring teh hayang nemongkeun kabungahnya. Sabab dieu teh tangtu bakal karasa ku sararea utamana mah ku kuring jeung ku manehna. Nyatana heueuh Kang Ronyok kitu. Di sapra Kang Ronyok ini beuteung kuring teh rada beda. Beda rasa atuh jangan marek boga anak kuring teh. Sakitu Kang Ronyok, tangtu Kang Ronyok teh ngarasa bunga, da kuring teh bunga. Iya, anda hati. Lain ngabohong teh bener. Oh bener mau bohong kuring mah. Bagja cina menan atuh hati. Syukur atuh lamun kitu cara mana nu mata kudu sabar we ceuk kami oge tong ngagugu omongan batur. Dari tepi kana mangsana mah teu burung boga tah kitu Pak RT. Mang lebe sareng akipilan katut sayana hajat syukuran teh bari sakalian milu bunga ka pamajikan kuring urek boga anak. Muga-muga we sing salamet rahayu mulus rahayu berkah salamet kitu tah. Cik Mang Ronyok bari marah mai. Panon melong kanu dariuh meninga jajar. Ya nuhun atuh Mang Ronyok kaharti mun kitu mah gak tuh kuring rek niru kana kahayang Mang Ronyok teh. Moal liar da capek jeung tundu ongko. Tadi nama rek sare sapoe ieu malah tapi ari harek hajat mah tulus. Rek milu bunga we, milu dahar sanes kitu Mang Lebe. Pak RT ngareret kapal lebe. Ih nya atuh. Nuhun atuh mangge milu bunga ka sararea. Da kitu atuh Mang Ronyoknya, tapi kuring mah perlu balik heula ye. Ka imah kudu laporan ka Patigoah. Yen geus dateng kalayan salamet, keun engke rek ka dieu deui nya. Ceuk Pak RT amitan heula. Mangga tuh mangga. Ngan mun bisa mah sakalian atuh pangnitahkeun batur jeung bejaan sakalian mumpung isu keneh. Ulah wakala liar kitu urang ngadon dalahar di dieu. Ari Mang Ilo pangneangankeun domba beulieun ye. Nu gede sakalian lah mun aya mah dua urang pencit. Ceuk Mang Ronyok bari pepeta. Panon melong ka Pak RT terus ka Mang Ilo. Nu duaan nyanggupan kana pamentana Mang Ronyok. Para mitra sadaya, harita Mang Ronyok bisa marentah ka Pak RT jeung kanuliana. Biasana mah tukang dihina jeung pada moyok lantaran kedua jeung purah uli. Tapi harita mah geus katempo unakna malah geus katoong bakal pibeung hareun. Sanggeus asak badami. Pak RT jeung kaca-kacana baralik heula. Lantaran kudu bebeja heula ka kula wargana kabantu tas liar sapeuting jeput. Jeung deui pagaweanana ngabahayakeun mun kurang milik mah matak pinanggih jeung ajal. Sasat mudag-mudag bangsa siluman. Hari di hati harita ngarasa panasaran kawas nu cangcaya kana katerangan ti salapina. Lain Kang kuring mau asa dina pangimpian ye. Ayeuna rek nanya ka Kang Ronyok sakali deui. Nah nyaan bah lemud teh mere sawah ka urang. Mengilah huta deui nya eta we mah teu kurang lega kitu. Di hati nanya. Da ayeuna mah geus salse ti loba batur. Ari maneh pugu bener ngadek dicaritakeun ku Akang teh nya. Malah suratna ge geus dibawa isukan Akang reka desa. Rek nuliskeun suratna. Ngarah diganti ku ngaran urang lantaran Akang geus dibejaan ku Pak RT tadi. Cenah urusan tanah boro-boro lega najan seutik kudu dibenerkeun susuratanana.
lantaran pikeun katartiban jeung kauntungan urang eta teh. Pokona mah lah nu penting mah ulah nganggap remeh kana urusan susuratan teh. Lantaran penting matak ngalancarkeun kana urusan. Mun geus boga kudu bener dipajegna atawa naon teh dibebener pajegna. Mun can boga buru-buru uruskeun ka desa ngarasah jeung kanyahoan. Kitu yen eta tanah teh bener-bener milik urang atawa ngarah puguh jujutanana. Sabab tanah teh diatur ku nagara, nu nyekelna kudu puguh susuratanana. Tah kitu cenah cek Pak RT teh. Matak isukan ge akang rek buru-buru we ka desa. Rek dibereskeun sagarupana ngarah tenang, rek dibayar pajegna ongko ngarah tenang. Sabab cek Pak RT ge mayar pajeg teh henteu rugi. Sabab pikeun kamajuan urang keneh, tah kitu hati komo aya nu aya pajeg cenah. Beja cenah pajeg model atah kayeunakeun mah bejana cenah. Aya pajeg teh rupa-rupa nya hartina teh lain rupa-rupa naon teh model-modelna. Ngan pajeg teh urang perlu mayar ka negara. Contohna seperti kapan aya jalan ka tempat urang bisa diomean. Lamun diomean ku urang moal bisa pan ieu teh rereongan tina pajeg. Pan beres tah rek mayar pajeg naon bae, pajeg bumi dan bangunan jeung sajabana. Eta teh kudu dibayar ku urang teh nu ngaran PBB teh ya. Lantaran keur kapentingan urang-urang keneh dibalikeun deui ku nagara teh ka urang teh soal pajeg teh dina bidang pangwangunan, nyieun jalan, nyieun sakola, atuh nyieun pasar, nyieun rumah sakit jeung sajabana. Jadi urang teh ulah mugen kana pajeg teh kudu lantaran rek kusaha deui di wangunan nagara urang lamun lain ku urang minangka wargana, warga masyarakat anu bener-bener kudu luyu jeung aturan-aturan nu aya di negara urang kitu. Itunya nuhun atuh Kang Ronyo. Meureun beunghar urang teh aya namanya moal kudu meuli ngaramet. Tapi jadi manorna engke. Wah asnya mun geus boga pare nu numpuk saleuwih. Moal susah nyatu meureun moal kudu ngalamun heula rek dahar teh. Nuhun atuh Kang Ronyo lah. Cek di hati bari nyusap dada. Bet asa lugina meni ngemplong dunya meni asa ngalegaan. Asa betah jeung tumaninah bungah nu taya papadana. Dinya ulah ditujukeun teuing kana beunghar aya urang mah. Ari sabab hartabana nu loba teh beurat mawana. Lamun teu bisa ngagunakeunna mah hartabana teh babari leungit jeung babari datang. Nu hese teh ngajalankeunana mun gagabah matak cilaka. Urang mah kieu bae harta nu kabeneran jadi milik urang gunakeun sarta mangpaatkeun keur pangabutuh sapopoe sacara wajar. Ulah kaleuwih jeung ulah tungkul teuing kana dunya. Sabab kieu hatinya dunya teh memang penting. Nu matak sarere oge pada butuh. Tapi eta dunya teh hawana lir ibarat cai laut. Tuh leuwih loba nu diinum bakal leuwih panas karasana. Nu antukna beuki hanaang. Jadi cai laut mana jan minum saloba-loba nage tibatan ngaleungitkeun hanaang maka bakal ngelinkeun nyawa. Tah dunya ge jigana mah kitu. Leuwih loba leuwih lapar, leuwih butuh jeung kurang bae. Mun urang kajongjonan bakal cilaka. Mulus dunya can beres ari umur kaburu bea pan ripu. Rek mawana urang balik ka akhirat. Nah aku kumpul bawaeun teh atawa tinggalkeun wungkul. Tak iya kudu dilenyepan ku urang ye. Tapi nih hartina kudu miskin lain hartina kudu malarat lain. Ngan kudu bisa ngagunakeun harta. Sabab beuki loba harta nu dicekel beuki loba barang titipan. Tak iya titipanana nu sok kapopohokeun teh. Mangkaning ari ngaran titipan teh kudu dibikeun kanu hakna. Tak kitu kumaha ngarti maneh hati cek Mang Ronyok bari melong ka pamajikanana. Cek Kang disebat titipan teh naon atuh teu ngarti kuring mah. Nah titipan ti saha apana teh mah milik urang, harta milik bagian urang dahareun jeung pakieun urang. Nah ku kitu teh mah anu geus jadi milik urang kabeh ge digunakeun ku urang, pakieun urang. Tapi aya sabagian harta nu kudu dibagikeun ka fakir miskin kasebutna teh zakat. Tah ieu sarere oge kudu nyaho, malah mah geus loba nu nyaho. Tapi tara dijalankeun. Ari kana ngaranna mah jeung kana cara-carana geus loba nu nyaho, tapi tara dijalankeun sok api-api teh nyaho we kitu.
tak ari nu dimaksud ku akang mah lamun urang kaparengan boga harta nu loba kaluarkeun zakatna sabab yakin eta titipan teh kudu dibikeun ka fakir miskin tah kitu hati oh kitu nya bener kudu ngiris nyaho atuh kana urusan anu kitu mah kapan sok diterangkeun kumang lebe dari pangadian heug atuh urang jalankeun ku urangnya da berat mamawa barang titipan teh tah nya kitu elu hati datang tu nu nyahoeun mah geus loba sabab diunggah tempat ge sok aya pengajian aya penerangan malah nu maredit ge sok ngadarengekeun tapi urang mah loba teh ngomongkeun batur kudu diajar jeung prakna we da ringan ukur nyaho atawa taya hartina mah hartina atuh malah mah bakal namahan dosa lamun nyaho tapi teu dijalankeun nya benernya di hati can kebat nyarita lantaran kaburu aya nu datang meninggalit bari ngaromong horeng Pak RT jeung Mang Ilo dituturkeun deui para mitra kuno sejen terus uruk salam sarta arasup ka imah jep anu gunem catur teh jempe terus ngabagiakeun semahna bisa terus nama dijarawe ngatur bahan keur haja Mang Ronyok mercayakeun ka Pak RT pikeun ngurusna ari di hati ngabijeukeun pareti goah terus dina ditutu ku tatangana lalaki ngurus domba jeung nu sejen ngadak-ngadak jadi rame di imah Mang Ronyok jiga rek hajat gede we jalma-jalma menuju jol lantaran silih bejaan barudak ngalit nyarayangeun nyaho utama nama hayang ngalongok ka Mang Ronyok muka karabalik nyaba sarta hayang tepung jeung di hati nu tas dipaling kubah lemud atuh imah leutik teh pinuh kapaksa Pak RT marentah ka baladna pikeun nyeun baladongan leungna ku giridig bae buruan teh jadi iuh sarta masang kursi di dieu kira-kira jam 12 sagala rupa geus rengse. Tilu badai acara ngong Mang Ronyok biantara tuluy disambung ku Pak RT. Ari eusina biantara taya deui iwa tinerangkeun maksud Mang Ronyok teh. Atuh puguh we sarerea ge bungaheun. Lantaran estu untung nawungkul kadinya teh ngadaradon dahar jeung ngobrol. Da maksudna ge curak-curak minangka syukuran tina ngarasa bungah pedah geus salamet sarta hasil maksud. Abungah Mang Ronyok teh karasa ku sararea nepi ka sore teh ngagumbreng we ngobrol bari barang dahar domba dua teh beak di dalahar ku sararea ditambah deui ku hayang sarta loba nu mere cau jeung dahareun sejen atuh jadi leuwih euyeub Mang Ronyok jeung pamajikanana sugemahan sagtuna heula para mitra nu keur saruka bumi ayeuna urang caturkeun kaayaan Bahlemud aya di lemur luhur basa romongan Mang Ronyok baralik tua kampung jeung aki icin arayak keneh di dinya malah nu sejen ge arayak keneh Bahlemud gawena ngahuleung bae kawas nu bingung jeung handeureul lantaran ngan ukur ku sakecap kaleungiteun sawah lega sedengkeun aki icin jeung tua kampung tiga nu milu handeueul jeung di kawas anu hoream incah watir nempo Bahlemud anu meunang kasilakaan pok tua kampung ngamimitian nyarita deui bah kumaha karaosna eta soca wayahna we da kumaha atuh teu bisa nulungan kuring dengan ukur kitu we ngabantu ku tanaga keun bae padua jiga nama ieu mah geus kieu we nasib abah kudu ngalaman sedih jeung rugi kadut nyeri keun bae engke ge kagantian deui sawah sakitu mah asal panon we cager deui ngan abah teh jadi mikir leuwih panjang tapi lain mikiran harta jeung atawa kasalamatan ieu mah mikiran hirup dina urusan rumah tangga beti isin awewe mah nya teu aya nu ngurus dina kieuna teu aya nu bumela lamun kadesak estu matak sedih jeung nalangsa karasa butuhna ku tenaga awewe teh sigana kudu kawin deui abah teh tapi kumaha kira-kira nanya cek Bahlemud alah kalos-los kena urusan pribadi mikiran pi pamajikan atuh tua kampung jeung aki ikin silih reret ari nu sejen pating rarenghap hate milu ngabenerkeun kana caritaan Bahlemud da memang karasa butuhna ku pamajikan ari keur kitu mah sabab moal cukup panulung ti tatangga bungkul da aya watosna ieu atuh leres bah nuhun atuh ari abah sadar sareng rela mah ngaluarkeun sawah anu sakitu legana muga-muga buru-buru kagantian da rezeki mah seueur deui ayeuna mah mending eta we mikiran bojo nasaha kira-kira nu kapake ku abah teh ini urang bantuan ku kuring keun wae lah
mau jadi panglayar ge molas aki ikin ge pasti bakal mantuan. Ketua kampung bari ngeuceup hatena mah seuli. Nya laras teh badua nyaan sanggup ngabantu ka Abah? Nyaan, make jeung bobodohan segala rupa. Sok geus saulkeun. Nasaha nu dikepapi kapalai ku Abah teh? Nasaha nu parantos dirong ku Abah teh? Dan nyaan atuh perlu ku pati gua teh atuh. Sabab pincang. Ari ngan ukur sorangan mah. Najan sagala loba ge moal sugem mah. Itu boleh aya kakurang. Satuju pisan kuring malamun Abah palai kagungan prameswari teh. Tua kampung beuki lekoh nyeritana. Ieu padua. Itu deui kasyakur nu aya di dieu nya. Abah teh rek terang-terangan we sabab ieu mah tujuan hade. Lain Rusia atawa lain pagawean sarah. Sabab bogoh ka salah sahiji awewe teh lain dosa. Abah teh geus gila ngaheroan kabi ebah. Urang dieu keneh nu imana sisi lemur sarta anu anakna geus galade teh geuning. Saeta nu dipikahayang ku Abah teh. Malah mamanehna geus daekeun bari tu mah. Ngan anakna can hijina anu hiji deui. Kumaha bisa ngabantu padua? Bah Lemud nyarita terus terang ka tua kampung. Mengariung pating cerengnya sirileut. Oh, kadinya. Atuh satuju pisan. Satuju pisan, Bah. Keun urang deukeutan ku kuring urang ocal-ocal. Pokona mah terang beres ya Abah mah. Tapi lamun geus yakin ari Bah Lemud mikir heula rada lilai. Hapunten. Terang beres ya. Kumaha kapalai Abah? Tua kampung nanya kawas nu hayang yakin. Memang Bah Lemud ge teu gagabah. Rek ngomong teh. Ieu patua. Lamun geus hasil kalayan lancar, sakalian we lamar sing bener. Jadi keun sagala rupana biayana mah keun Abah nu nanggung. Da moal kurang ye duit ajawa pare oge ngan perkara kawin Abah teh hayang sehat heula. Panon hayang ulah karasa nyeri, komo mun bisa mah ngarasu gemak gitu bisa sabiara bihari deui. Atuh suku urut kacapi centet hayang jaga heula. Ngarah di mana oleng pangantenan teh sugema kitu. Da kitu we badua jadi watesna teh nepi ka cager begitu. Manari geus dilamar mah bantuan we tu nyangu-nyangu we mah kitu. Da moal naon-naon meureun. Anak kuring can pati bener digawena. Maklum budak keur meujeun rasa pulin. Jeung can boga pangalaman naon-naon ongko. Beres bahalahkeun lah sing percaya ka kuring. Kunaon lamun geus beres kuring bakal ka dieu nepungan Abah. Sing tenang we mah. Ulah nguluwut atawa nalangsa lah. Sing bunga ngarah jadi ngarah henteu jadi penyakit. Geus beres mari urusan jeung Mang Ronyok kapan lain. Nya nuhun atuh badua kitu we tuh kahayang Abah teh. Geus kitu mah para mitra sadaya. Rung sarerea ngalobrol ngaler ngidul. Manis sagala dicaritakeun ngan bari ngobrol teh Bah Lemud marentah ka salah sahiji satangan. Pikeun masak cai jeung nyieun lalabu. Nu ngobrol di barung ku barang dahar atuh jarongjo nepi ka braina beurang. Saurang ge teh nu balik peuting saraseupeun ngobrol jeung Bah Lemud. Da biasa nama samemeh aya kajadian kitu teh hese pisan hayang ngariung jeung Bah Lemud teh. Sabab saja bati pedit oge jalma-jalma sarieun dipake timbal. Tapi ayeuna Bah Lemud ge sadar yen ku tatanggana butuh pisan jeung deui karasa mangfaatna ari campur gaul jeung tatangga. Isukna sanggeus panon poe meletek di beulah wetan. Tua kampung jeung nu sejen barali. Ari Bah Lemud mentah heula dibantuan ku tua kampung sangka neangan jalma anu bisa dititah digawe di imahna. Ngurus parabot jeung sabala rupana tua kampung disanggupan Bah Lemud terus ngagoler dina ranjang. Hingga nu ripuh pisan beuki lira teh sakujur awakna karasa leuleung. Para mitra kaum dami, kocapkeun panon poe beuki lila beuki leueur. Panas beuki moreret ni Uma anak Bah Lemud geus beres mandi. Geus beres mantuan gawe di dapur terus ngadeuketan ka bapana nu aya di kamar.
Jana ngarasa kaget lantaran nempo bapana nu ngagoler bae juga gering risih. Geus di pikirannya. Abah, kunaon geuning teu keur saguga? Teu damang abah teh? Anak ing abah teh gering ye. Kumaha geus beres di bawon? Jeung saha nu manduan masak teh nyai? Ceuk Bah Lemud bari ngeuteub ka anakna. Beres abah dibantuan ku si bibi. Adi mah ukur ngumahan piring bungkul ditambih ku sasapu jeung beberes di kamar nu awut-awutan. Tapi bari kebon diburuan kunaon eta nya geuning meuni lebur kitu. Aya gajah cenah anyaking tapi abah ge teh nyaho. Sabab kaburu cilaka da aya ribut peuting teh. Sigana mah geus kitu we nasib urang teh kudu ngalaman rugi jeung nyeri. Tapi untung keneh aya umur. Abah bisa keneh ngawadul jeung hidup. Keun bae ulah mikiran nu kitu anyaking. Sing jong-jong ulin ulah mikiran naon-naon budak mah. Mangga abah, cek anakna siga nu kurang sugema. Danajan budak geus boga pikiran geus leuwih ti 10 taun umurna. Komo da awewe mah leuwih tulaten kana kaayaan di imah. Iku lantaran nempo bapana nu keur gering payah, Nyi Uma suloba ngomong deui. Terus ini katepas kek diuk bari ngalamun panon melong kaburuan nu geus leng-lengan, nu geus lenglang. Lantaran pepelakan jeung pager lebur menirata jeung lemah. Nyi Uma nginget-nginget kajadian nu kaalaman peuting tadi, pipikiran asa dina pangimpian inget tawareh jeung asa kurang yakin. Tungtungna ngahuleng bae jeung teu aya tungtungna, ngajentul sorangan kaya baturna. Ari Bah Lemud para mitra nempo anakna ngaleos bari baeud teh meuni ngarakacak hatena. Manehna geus bisa neguh yen anakna teh teu narima kana caritaan manehanana anu memang bohong, henteu nyaritakeun kaayaan nu sabenerna padahal anakna teh geus boga pikiran. Tapi tetep Bah Lemud teu tega nyaritakeunana nu geus kajadian, hal eta teh hayang ulah kanyahoan ku anakna. Karunya teuing ka budak teh. Meureun hatena mah heran jeung sedih we lantaran nempo aing nu gering. Ari masak nitah batur kaayaan di imah ajak-ajakan. Buruan lebur kawat urut gajah ngamuk. Tapi ahkeun bae da kumaha atuh kabeh geus kajadian. Sarta aing nu rugi. Ayeuna mah rek nyenang-nyenangkeun maneh we lah. Moal loba pikiran ngarah tereh jag-jag. Yu panon sing buru-buru cager hayang bisa nempo sakumaha biasana. Pikiran Bah Lemud bari nang karak bengkang. Panon sabelah ma para mitra melong kala langit kamar. Pikiran kumalayang kanu teu puguh najan moal mikiran naon-naon oge. Tetep kajadian peuting tadi ngaganggu bae kana pikiranana. Inget bae kabi hati nu leungit, inget kamang ronyok anu dumadakan jadi gagah jeung wanian. Kulit liat tiga wajah. Hal ieu ngajadikeun bahan pamikiran pikeun Bah Lemud manehna ngarasa kaelehkeun ku Mang Ronyok nu dianggap musuhna. Akhirna ngaburing kal amarahna. Nafsu nu geus dipareuman teh hurung deui, sifat asli, hirungan deui, sadar jeung eling teh ngan ukur sakedeung. Lah aing eleh sagala rupa, na ieu ku si Ronyok. Kakuatan awak eleh. Siluman eleh, harta banyak eleh, edas. Nya, betia-sia deui ieu teh. Hayo teu bubugu ngadon masrakeun sawah nu sakitu legana. Ameuh eta meulina sabaraha raneun eda baheula. Batur ge hareran apa jol ieu heran. Bunga nu nempo ngarasa heran. Teh lega sawah teh dua bau kitu atuh. Aina ngadon dibikeun teu bubuguhan ukur gara-gara si Hadi. Aya we pikiran teh. Nanya kitu si Hadi teh eueuh. Atawa naon maksudna si Ronyok teh buah-buah panipuan sabongko jeung aki iki. Sakait jeung dua kampung. Engke hasil panen dibagikeun. Buah-buahnya gitu. Aduh, katipu dewe aing teh ieu. Katipu kudu aku tilu. Tapi tua kampung jeung akicin geus janji lamun ngabohong rek disebakeun ka siluman. Awas lamun aing geus jag-jag disebakeun ka abdi sia ku aing. Cek Bah Lemud ngomong sorangan.
Untuna kekerot nahan amarah perep dikepulkeun tananing ambek tapi teu bisa wala kayangan ukurna goler dina ranjang bari ngumar lamunan pikiran ngupat bae ka tua kampung. Ari tua kampung para mitra harita teh siga nu taya kacape teu aya katunduk atawa lieur jag-jag we jiga ditu boga rarasaan batu rumah harita teh sarerea lantaran peuting tadi para mitra bunyi batu rumah harita sarare lantaran peuting tadi teh kaganggu ku kajadian di bah lemud. Tapi ari tua kampung mah ngelemet init bebebeja ka pamajikanana ngahaja muru imah bi ebah. Rana nu dipikahayang ku bah lemud teh. Papakean rada giling malah make jeung bakiak sagala rupa. Lantaran tek jadi panglayar di jalan ngageblai limpang meuni tenang. Gaya priai udud surutu pamere bah lemud pikiran caang jeung bengras tanda sugema hate. Aya milik ya. Aing dipercaya jadi panglayar ku bah lemud. Siga namun hasil teh menang duit ringgit ya. Muga-muga we atuh lancar ulah aya gangguan jeung halangan. Perkara anak nama wah urusan enteng jeung babari. Moal sulit ngajak ngomong jelema nu gede mah. Ketua kampung ngomong sorangan kuliwad mengkol ka kenca. Tuluy mapai jalan leutik mubras na ka sisi sawah. Sabab imah bi ebah teh sisi pisan. Tekungsi lagi geus tepi kaburuan imahna kasampak teh aya nu keur nyicip sampeu. Rek dipoe pok tua kampung uluk salam. Punten bibi. Jadi naon ieu teh meuni rajin geuningan? Pokna teh para mitra. Bari niteup ka bi ebah atuh bi ebah ngaranjung. Lantaran ngarasa heuwas kadatangan ku tua kampung nu teu aya iber ti anggalna. Tapi gewat nemalan, geuning patua. Ieu nu jungeuretan sampo bade dipoe ieu. Lebar sok harideung diantep mah mangga atuh lingih patua. Mangga we hatur nuhun. Ketua kampung ngadeuketan panto hari. Sedengkeun di ebah mah rurusuhan. Sup di lawang dapur. Terus katepas rek ngalaan tulak panto, berai panto muka. Sup patua kampung asup sarta diuk dina kursi. Di ebah balik deui ka dapur rek ngumbah leungeun kun kalotor. Tua kampung abaheuhai bangun tenang, panon rarat-reret kana kaayaan di tepat, tetela bararesih jeung raresih. Palupuh meuni harerang kursi hoe ge pikarasepeun bersih jeung hade ngurusna. Atuh munana ge pantes. Sedengkeun para mitra sadaya dina bilik loba papae. Da tihang aya tanduk uncal meuni ranggakda. Dina bilik loba apun balik deui warna. Aya ku bisa nu ngurus imah ieu paingan bah lemud jiga nu paler mun inget bae ka dieu teh. Kawas nu kabung bulengakeun sia moal burung beunang ku aing mah. Kira ku teu nyambut onaman mah. Sabab geus kagamar pihasilina ieu moal aing nu teu hayang ka bah lemud mah nu jegud. Sebab jelema lah naon tadi beunghar bobodoan atuh beunghar nyaan bah lemud teh. Tua kampung upat ka bi ebah panon rarat-reret ka tengah imah. Barang keur kitu torojol bi ebah nyampeurkeun geus bersih ayeuna mah cenah pok ngomong. Punten atuh patua, aduh. Abdi teh sanes kirang hormat ka tamu teh ngantep we. Da eta kalotor rasana ku getah sampeu. Nama teh tos bebersih heula dupi patua teh bade aya pikir saleunaon atuh meuni asara leuwas teuing ieu teh. Ceun bae bibilah ulah leuwas ulah susah-susah da kuring mah. Gaya perlu nu matak susah. Malah moal buru matak bunga. Aduh perkara telat yang ngareupat alah teu matak jadi naon-naon. Sakahar ti ku kuring ge. Tapi sabalikna kuring teh rek minta dihampura lantaran geus ngaganggu ka bibi nu keur digawe. Kumaha moal naon kacang kolong waktu ku kuring. Teu sambil kios patua. Mangga bade ka peryogian mah da. Teu matak ngaganggu atuh. Nuhun we dianjangan abdi teh meuni asa regreg teh asa di aku jadi warga di dieu. Di ebah someahna. Paroman teu boleh marahman. Nanakeun hade hate atuh ieu. Tua kampung teh bungaheun lantaran nempo pribumi someah jeung akuan. Nuhun atuh bibi. Mun kitu mah moal kagok cacarita atuh sabab geus kawidian ku jenisna. Tapi sameh kuring nepikeun maksud anu sabenerna. Leuwih ti heula perlu nerangkeun ka bibi. Yen kuring teh ayeuna
Lain aya perlu urusan sararea, lain urusan tua kampung jeung rakyatna, tapi urusan pribadi antara diri kuring jeung diebah kitu. Gebeg teh para mitra diebah ngareunyeun. Di pikiran geus ngaco kanu teu puguh. Da puguh geus ngarti atuh lantaran nu datang teh bari nyarita kitu teh lain hiji. Sok aya bae para mitra sadaya ka imahna teh. Maksud geus tangtu mikahayang kubasa sakitu ge geus kaharti sababi ebah geus loba pangalaman. Pangna manehna kaget lain kunaon-naon apan tua kampung teh geus rimisan. Anakna reuai tapi ebah tetep neger-neger man. Henteu nemongkeun reuat. Ngan samemeh aya dini nyarita ti pipir kadenya anu limpah. Malah mah terus nuruk ka hari. Ari Jawa teh hiji awewe tatangga tua kampung. Reg manehna eureun tuluy ngelol ka jero terus malik deui bangun reuat. Mana bisa aya tamu pun dan atuh ngaganggu nya. Sikna manehna teh bari mundur. Ibu tua kampung nu diuk nukangan lawang teh meni ngarenyag ngan samemeh nyarita teh pok manten diebahna. Aya naon di Lin? Tiga nu rusuh geuning nya ka jero ka dieu teh aya sasaha, ieu mah tua kampung. Pokna teh rada liwat. Oh, nya bi Lin. Lain sasaha kuring ieu mah. Tua kampung rada riwasin lantaran asa kapergo. Hiji awewe nu kasebut si Lin malah pok eta awewe ngajawab semuseran. Punten patua abdi teh parantos ngaganggu nya. Da eta aya kaperyogian ka diebah manawi teh teu dianggo bade nambut parud ageung. Oh, parud hanya ka atuh bibi ditambut ku Nyi Ipin kamari ke acan dipulangkeun. Cobi atuh taroskeun manawi tos rengse. Jawab diebah bari nunjuk ka belah kidul. Maksudna mah ka imah Nyi Ipin. Nu pernah ngakiduleun imah diebah. Heula bi Lin teh pok amita. Kali tubi permios atunya. Leos bari ilit. Dengareret deui kanu di jero malah sakideung gigis jauh. Tua kampung rada pias peungeutna najan teu boga dosa ge ngarasa paur. Bisi di Lin comel mangkaning rek ini teu bebeja heula ka pamajikanana. Geus kasawang panyak kitu. Hangtu bakal aya sesekelanana. Tapi tua kampung tenang deui sabab ngarumasakeun teu boga niat anu teu uni, malah pok ngomong deui. Ngareurewas we eta mobil Lin. Ieu urang lajengkeun ah. Da kitu maksud kuring teh kumaha ka hartos ku bibi? Nuhun ka hartos. Ka hartos nanging perkawis naon teh atunya meni asara leuwas abdi teh. Aya perkawis naon antawis abdi sareng salira teh sareng patua teh naon margina bade maksad pribadi. Punten jelaskeun supados ka hartos. Cek diebah rada ngageter sorana. Digana wae para mitra ngarasa reuwas. Bisi tua kampung rek nyoba-nyoba ngalamar ka manehna lantaran geus beda dina rindat, beda dina kekecapanana, sedeng tua kampung tenang bae da puguh maksudna ge rek manglamarkeun. Harita tua kampung tuluy nyarita. Ieu geura bibi ye kuring teh rek tumaros ka bibi teh. Tapi urang blak-blakan we da urang mah geus pada kolot lain budak deui. Ari maksud teh ngareh babari ka harti jeung ulah lila teh ngomong. Kumaha keur sangawalerna mun kuring rek tumanya tua kampung melong ka pribumi. Diebah beuki tagibur bae hatena mangkaning tadi tetas aya bi Lin. Tatangga tua kampung nupang dekeutna tapi guat ngajawab. Mangawe ngajawab membade asa ulah benu upami teu raos kana mana. Da abdi mah bade nerangkeun nu saenyana we moal disumput-sumput. Nuhun atuh. Nya kudu kitu, kudu nu saenyana ieu ngarah babari ka harti. Ngarah tereh beres nu dimaksud. Ieu geura bibinya. Mangga ye dangukeun, dupi bibi teh masih keneh lagas ieu teh. Biacan aya anu nunggu akad jeung janji cobi waler heula hiji-hiji. Lagas keneh abdi mah da katinggal panginten. Nuhun atuh. Nuhun pisan ari kitu mah. Upami bibi masih keneh lagas atau nepi masih keneh lowong, tantos kuring moal kagok ngajukeun pamaksudan. Lantaran henteu aya nu ngahalangan. Naon maksad teh atuh apan salira teh tos kagungan. Ih keheula bi, ulah rusuh teuy.
Da kuring ge boga pamilih boga jejehan jeung boga ancer-ancer dina ngoni hirup di alam dunia. Ulah waka kanu teu puguh sabab aya deui tujuan nu leuwih penting. Ayeuna mah tuh langsung atuh lah. Ulah kana maksad anu salaresna supados tere ka hartos. Apan saur salira ge tadi coba belak-belakan cenah kitu. Cek di ebah jiga nu nyungkun. Hatena tagibur ari jajantung ratu deui leuwih rongkah. Karena niat tua kampung geus leuwih ngarti, timur rasa kurang panuju kana paniatanana, tapi tetap sopan jeung tenang. Ari buni mah cenangan apunten. Sopan jeung tenang para wargi sadaya ngan hate geus mimiti panas jeung teu puguh rarasaan. Nya ulah rusuh bibi. Memang ieu gerek blak-blakan, tapi ulah rusuh teuing bisi salah kecap nu akhirna salah tafsir. Ieu bibi. Lamun bibi ayeuna lowong sarta can aya nu pakuat ka pakait jeung hiji lalaki. Kuring boga pamaksudan nu bakal nyugemakeun ka bibi. Kumaha rek ditampa atawa moal sabab moal gagal ieu mah ye. Pasti jadi sarta bakal jadi kabungan pikeun bibi. Si kualer bade tampi atawa moal atuh kedah puguh heula nah saha nu mika palaina. Salira atau ngapi saha? Tak kudu yakin heula ngarah puguh mikiranana. Diebah nyarita kasar lantaran pamaksudan tua kampung beuki jelas. Nya lamun kitu mah geus babari atuh. Anu mika palai ka bibi teh hiji jalma jegud nu moal aya tandingna di lembur urang. Bah lemud. Geus 2 kali ditaka kuring sangka nepikeun ieu lamaran tak kitu. Beung para mitra hati bi ebah ngagebeng. Leuwas tapi bunga sabab nusanya napisan mamanehna ge geus narima sacara langsung kana maksudna bah lemud. Da geus lain sakali datangna teh ngan can dijadikeun lantaran anakna nu cikal can merean masih keneh jadi panghalang kana maksudna. Nah, kalau ka ngahulang bibi, da teu kudu era atuh teu kudu sieun. Teu kudu kagok sabab lain jahat ieu mah lain. Bibirana bah ududa. Naon anu jadi kakagok? Naon nu jadi halanganana? Saha nu rek nyalahkeun lamun duda mikahayang karana? Tapi punten nya bibi lain ngadukeun ieu mah ngan bener-bener kuring teh dipun tangan tulung ku bah lemud pikeun ieu masalah ka bibi. Nunuhun atuh aya tadi nama meleuwas kuring telantaran panyana teh nu dikahayang ka kuring teh lain bah lemud tapi manawi teh salira nya ari kitu maka hartos tangtu we jadi bahan pamikiran nganol margina bah lemud teh sumping ku anjeun diebah malik nanya. Ieu bi bah lemud teh geus lila hayang ngadatangan ka bibi sarta geus 2 kali ngajak ka kuring tapi ripuh wae ku pagawean loba wae hahalangna teh. Malah ayeuna ge manehna teh nuju teu damang. Socana teh tatu aya nu nojo sarta sampean tatu nincak senteg. Da kitu nu matak teh tiasa sumping ku anjeun yang ngajurungan kuring minangka panglayar. Kade ulah pahili di dieu mah kuring teh lain tua kampung. Ieu mah panglayar. Kumaha kartos bi? Cek tua kampung mending ngemplong hatena. Sabab geus bisa ngabudalkeun maksudna anu berat teh hijilna. Bi ebah ngajenghok lantaran ngadenge bah lemud keur gering. Nah iraha ngawitanana bah lemud teu damang teh. Kunaon sareng make katojo socana sagala? Wah lalakonna mah panjang. Lamun diterangkeun di dieu lila teuing jeung hanya kaburu beak di waktuna.